tapi aya nama orang alih wae nya Mangga, ka warta wisata tah pami hoyong wisata engke weekend ka mana ieu teh Ipa aya rekomendasina nya di Kuningan Jawa Barat ieu teh ti saprak pere sakola objek wisata Zamzampul di Desa Manis Kaler Kecamatan Jalaksana Kuningan Jawa Barat itu teh oleh pinuh ku wisatawan ti rupa-rupa daerah. Objek wisata Zamzampul di Desa Manis Kaler, Jalaksana Kuningan tuluy pinuh ke wisatawan lokal oge wisatawan ti luar daerah. Maranehna milih wisata cai Zamzampul teh lantaran lokasi wisata aya di sisi sawah sabari bisa ningali alam anu endah. Para wisatawan oge bisa ngojay di cai tiis oge cai haneut anu aya di wisata Zamzampul Premium. Dengan seukur eta, di wisata oge para wisatawan bisa ngopi sabari karaokean. Harga tiket asup ka Zamzampul cukup murah nyaeta saukur Rp30.000 saurangna. Eta harga teh pengunjung bisa mandi sawaregna di dua lokasi anu beda. Sedangkan salah seorang wisatawan asal Cirebon netelakeun dirina pakanci ka Kuningan teh dina raraga presakol anakna. Diprediksi jumlah wisatawan bakal tuluy nambahan nepi ka usum presakola beres nyaeta 14 Juli 2024. Di Kuningan, Nana Johana, kontributor TVRI Jawa Barat, ngawartakeun.